Assalamualaikum. Abi di dia tos naik bus. Bade angkat ke Jogja. Doakeun cing selamat di jalanan, lancar sadayana. Amin. Salaria, simpuling salaria, senang rancangan, syuting di Rest area. Ayeuna orang bade angkat ke Tasikmalaya. Hayu wae atuh. Ini Alhamdulillah. Ayeuna tos dugi di orang hutan. Rumah makan orang hutan. Sareng rerencangan kelompok aya Yayan, aya Dimas, aya Uci, aya Sansan, Dadan. Ayeuna abdi sareng rerencangan kudu ngantosan jam genep mun hoyong tuang kamu alim tuangnya euy deui ka sakamana. Atur nuhun. Alhamdulillah. Ayeuna atas dugi di parkiran Candi Borobudur bade ka langsung ke tempatna ka Candi Borobudur. Ayo aya tuh orang ieu sembari jalan. Ayo. Yo. Hai. Ayo. Oh, si Iki burcang-burcang gitu Ayeuna kuring sareng rencangan nuju di perjalanan bade ka Candi Borobudur. Ieu jalanna ieu lumayan endah. Tapi enakan kayak di Bandung. Kemana? Kayak tudingan kurang. Ngapain lagi nge-vlog? Halo. Alhamdulillah. Sadayana Abdi di dia di kelas SG. Alhamdulillah tos dugi di Candi Borobudur. Insyaallah abdi dia pasti milarian. Kumaha maksudna buat dibangun candi ieu. Sareng naon hikmahna anu kudu dicokot di candi ieu. Ayo kita orang Kita berangkat. ke Candi Borobudur. Belum pangan. Belum. Ini tuh kayak sama gurunya ngerasa paling gede ya ini. Lut tadi video. Orang pada perjalanan ke Candi Borobudur. Aya peta. Kamera harup. Perhatian kausen jagalah kebersihan. Dilarang dilarang merokok, no smoking. Oh, siap. Atur nuhun. Aing dulu gimana rawa? Ayo. Simpuring sareng rancangan menuju perjalanan ke situs Candina. Kita tuh kita tembok ke Candina. Itu tembok. Balik. Stop. Pikri. Mana? Brother. Ina langsung wae kitu ka Candi Borobudur. Kita candi teh urut peninggalan kerajaan Ti Mataram kuno. Dinasti Isyana. Ujung di Jena teh ku Uci atuh hayu. Rakai Panangkaran. Saur mah teh dibangunan teh nyungkeun bantuan para jin. Semua lewat sebelah barat, Pak. Yang mau keluar Badagnya, yan, badag. Jika tuh sampai temungkeun di Candi Borobudur teh. Badag pisan ya Allah, Gusti Agung. Masya Allah. Haridahnya hawe di ditu.
What's your name? My name is Mario. Where you from? Oh my god. Germany. Germany. Bayern Munchen. Wow. Apakah? No. No. When we send a picture, not a video. Where are you come from? Germany. Germany? Why you come here? Because it's nice and because I'm doing working here. In Working? London. Working what? Engineering company. That's great. So you live in Indonesia? Now only for half a year. How year? That's long. Can you speak Indonesian? Sedikit. Sedikit. Not really. Okay, Satu okay. kata boleh? Sampurasun. Sampurasun? Apa? What's that? Sampurasun. Sampurasun? What's Sampurasun? Well, It's like Sunda. Sunda. yeah, Sunda. Sunda. Sampurasun. Sampurasun. And what's the meaning of Sampurasun? Ucapan tuh. Greeting, like a greeting. Like Greeting, yes. greeting, yes. The answer is Sampurasun and The Rampes. answer in Rampes. Rampes. No. So where do you come from? Bandung. 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 Where you are from school? Yes. Where is your school? In Majalaya. Majalaya. If you know. Menjalai suka mana? Okay, that's pretty far. I'm in Chimbeloit. So By the way, how about your age? 21. Yeah, I feel very old here because everybody calls me Mister. In Germany, Mister is someone really old. So I feel like I'm old here. It's because maybe you look tall Yeah, okay, yeah. and Yeah, a bit taller than so me. they call you Yeah, but look, he's Mister. taller than me, huh? You know? That's right. That's right. Taller than you. okay, maybe just okay. In when I When I say Sampurasun, please answer with Rampes. Okay. 1, 2, 3. Sampurasun, Rampes. Can you excited? So excited. Yeah. So, okay. So 1, 2, 3. So. Pindah ngomong apa? Sampurasun. Once more. Wait. Sampurasun. Rampes. Okay. Thanks. Thank you, Mister. Semoga sehat selalu. You healthy. Ayeuna orang menuju di museum museum kapal. Ieu teh kapal-kapal anu pernah ngajalajah ke Indonesia. Tah, sepertos gitu gambarna teh. Bentukna jeung itu jalurna teh jalur perdagangan di ieu aya contoh bagian gading kapal. Ieu aya tempat ngajinan kapal tradisional di Nusantara. Ya teknologina sareng sajabana keluar. Alhamdulillah orang atos nepi ka Museum Merapi. Hayu wae orang ka jero, orang ninggalan naon hungkul aya nu di jero teh. Ieu di foto ieu aya erupsi Merapi. Kejadian teh di tanggal 8 Juni tahun 2006. Kali Adam Puharjo. Ieu aya erupsi Merapi tanggal 5 November tahun 2000. Mana sih? Hiji dia nama. Kunaha karek Hewan kuda rengong. Terus ya aya fosil naon satuan langka maranya terang naon ieu teh
Terus kayak itu dia ayah Urut, urut tiga nama itu bukti urut kejadian erupsi itu tiga nama. nu Masih ayahnya nih. Iya ya mesin jahit lagi per tahunnya. Iya meren ayam mesin jahit meren per tahun maraha meren tahun 2060 meren wae itu kejadian. kemari Yang ini ngupload. dia ayah naon itu replika bumi begitu kan. nah ya pokoknya mah Kajar. Anjir tahun saya orang ngejar. Orang ninggalan deui sanesna. Itu tiga nama urut urusan mengaku. Ngapaski aing mah. ada padet iya nah iya Kita kursi mah deh. korporasi kejadian muncul dari Merapi di depan ini kita melihat langsung Merapi pada saat erupsi di tahun 2006 dan di tahun erupsi nu terjadi ke saeta menurut yang di depan kita ini adalah suatu fenomena yang terjadi waktu erupsi di tahun 2006. Mungkin teman-teman semuanya bisa kita lihat itu satu lukisan anu non Menceritakan kejadian ke saeta Gunung Merapi oke sepeda anu terus iya sepeda zaman bola. Iya non ini kayak sapi itu nah nya sapi. ya oke sapi munding anu maut tugas maut eta erupsi itu ge itu sami iya kebakaran sami ya ge seur jeung seur sanesna Bang Marijan teh anu mana dina Merapi. terus ya tuh tabung gas Kayak peralatan di dapur pesan teko ya gas kayak kompor ya ini yang gitu ya itu ya iya oke iya wadah jelas kejadian ya oke itu asis naon eta iya ini ceritakan tadi iya mau gitu apa sih itu sama wah iya naon wadah terus iya sudah itu foto-foto pas anggus kejadian Merapi teh ditolong ngawarkeun lapak iya maksudnya aya bangkai iya hewan munding anu kunaon gitu ku motor Adel. motor nu upae satu gambar polisi ketiksan tentara nyelamatkan motor terus itu contoh-contoh bumi anu tos tutupan ku erupsi ini ge wadah-wadah we kos tadi tos dicarioskeun ada wadah dapur anu erupsian anu sapi toska bantosan itu ada sadayana seueur
maut oge. Terus aya korban foto-foto korban anu kejadian pas ke erupsi. Ya contoh-contohna tuh ibu anu naik kenal. Ya segala rupa aya di desa Dayana. Wadah-wadah terus ke erupsian. Ya wadah-wadah tuh body ini tes kayaan ke erupsi. Besok semprotan kaca orang ieu batu-batu anu timbulkeun ku ya orang terus wae puing-puingna madan. ka perjalanan ke Merapi jeep gaskeun Nabi wakati ya ada lima kaji ya dengan lanjutkan perjalanan ke Gunung Merapi. alhamdulillah orang saya teh atas pergi ka hotel di Cakar Kusuma. Tadi teh orang sarerea teh atos touring jeep di Merapi. Ayeuna urang bade istirahat heula bobo salat atau salatnya langsung ka Mariboro. Alhamdulillah ayeuna tos non bade mulang deui. Bade mulang bade check out. Terus teh menuju ka Oleh-oleh Jogja. nya meser oleh-oleh Jogja Bakpia. Bakpia ka Demata nya. Nya terus ada langsung ka Demata. Terus eta langsung ka Demata. Nya ieu wae urang tuturkeun we tong bosan-bosan urang tinggal video ieu nya hayu